mananya si Ucrit biasanya sok liwat ya kieu teh kayak perlu kasih Ucrit ngapakeun duit tepurun ka imah nama cuang tungguan di dia cerita kaburu ke masjid Ucrit di mana maneh udah liwat atau Ucrit tak geuning Ucrit sebenarnya jam Ucrit aya naon ngapakeun ieu arisan arisan si kakak aya buruhna tapi ya atuh aya buruhna terus emangna ieu mah ka mana mun dititipkeun ka pengawasan jadi mau apa duitna duit ya nah ya nitip arisannya kasih kakak saratus ya kapan izin dari pengawasan mari yang jajannya lumayan yang jajan kapan dia lain teh yang gede kalau cerita kapan kayak bisa jajan kekolan izin besok kieu deui nya mang ieu mah ka mana pengawasan tadi kan pengawasannya ceritanya ya awas ada kepikeun ulah bisi kaos eta ka hadenya kepikeun eta eta dia geuning katitipan duit tah dibejakeun sawak dibejakeun Ngajol di mana? Eta geus ujug-ujug hareupeun. Eta tukang tuh eme nolong wae. Lain. Eme teh rek nungguan lain moal ka mana-mana. Ngan ieu teh nungguan nu liwat meni eueuh nu liwat saurang-urang acan geura. Ya liwat. Ih heueuh, kakarek ijem bungkul. Arek ka mana yeuna? Ngaos. Anjir, ngaos. Ih atuh eme hoyong nyeri ngaos. Hayu. Ih mah urus apa emang teh? Pangaosan. Hayu atuh kiri. Alhamdulillah eme daya hidayah ngaos. Bae. Oh hayu. Atuh daerah hadeuh ieu eme. Hayu, hayu. Ayo, bae. Bener ngaos teh. Bener ayo. Ulah sok bohong. Ka masjid mana sih? Tengahnya. Anu deket lim. Ayo tuh. Bayinya di payung. Udah. Adinya liwat. Ya urang teh apa? Urang emang mah. Teu apal urang teh kapanaan. Ieu teh lain teh apal maksudna teh. Maneh mah bismillah tara. Tapi eme di ditu baenya kamun hayang sagalanya ijem. Nah, dan kalau banu dagang udah itu ledok coba. ya teh da si ijem mah mere borona 5.000 da ieu teh nya eutik teh indah sedengkeun ai Ucit panjajan sok loba paksa ieu teh duit si ijem dipake heula nya aduh ampurannya ijem da ieu teh sabenerna mah sieun ditarekan teh baik itu si ijem mah nyarekan kan si ijem mah mau nyarekan ka urang mah bagel kita Dagang segala lagi aya dagang. Lain. Kanta tukang Heeh, cicing dangukeun pan eme mah sok jajan wae. Di ditu jadi eme mah hayang tukang cilung, cimin. Pokona mah hayang cendol. Cendol naon hidung geuning nya. Alana di aya sanggut aya. Tukang-tukang ge aya. Aduh, erek erek mengpeng eme. Heeh. Emang mau Erek deket? henteu. Bae berarti ijem. Ya lah. Mawa saeutik urang erek. Tapi lawan pengawasan ulah nundutan meh. Emang masih nundutan. Udah eme mah atuh da usok pan Ayo Pak Ustad sakaup nuju nyarios teh regepkeun gitu meh. diragapkeun eta ge ijam kan ai panon mah peureum ai ceuli mah molongo kitu meureunnan teu bisa emeh lamun geus di masjid mah emeh masuk eta sok sare di mana-mana unggul atuh nya kon bewe da emeh bareng cicing lagi di luar nya ek di luar pae we heeh nya sugan aya batur nya mah jajan heeh alah ijem atuh tingali ieu ngajakan pangaosan teh sinten bener atuh heueuh nya kamarana sih meh makanya teh jadwal da teu salah itu mah enak lah salah nempok tanggalna ilikan deui kan kadarieu meureun lain can kadarieu ayeuna teh jiga masalah tanggal poena bener tanggalna salah mana tuh lamun tingali lah nyawa
Pusing sih karena masalah tanggal ijem mah. Anak dagang aya eueuh. Mana kagenan maneh mah teu waras pisan anas emeh hayang ngaji ayeuna keur hayang. Udah jam kata apa pancena ayeuna teh poe naon saeyeuna? Ya ayeuna teh poe Rebo ngan tanggalna salah. Sok biasana ge rebo cenah gen. Rebo tanggal sabaraha meureun salah kan beuneunan aya pengumuman teu para lugu Meureun lain ayeuna meureun mah. Halangan meureun ayeuna. Tah lain halangan salah eta mah salah info lah. Pulang balik teh ini. Aing maksudkan bener aing mah ya. Apa paneh? Apa di mana? Aya warung suka gitu. Aing tukang jajan ayam jajan cilung ya. Yang cilung ya aing mah. Ayo balik depan cilung nahan kapan ayam cilung. Ai arisan. Jam. Suka karek naon? Duit arisan mana? Kapanan tadi si Ucrit si HP-keun ku Ijam. Dia bikin si Ucrit. Si kapan rek ngaos ka Ijamna? Tadi anak ngaos juta aya kok. Si Ijam rek ngaji jeung Emeh. Duit arisana dititipkeun ka si Ucrit. Tapi ke si eta mah sok dipake jajan jeragat. Emang eueuh. Urang kita di nungguan. Duit. Ya cek kurang oge. Besok kita titip ka si Ucrit taran nepi kata geura. Atuh iku mah. Makanya gua ada itu aduh ya. Makanya geus narungguan tuh. Tangan ku kakakku. Boga Terus aku siapa mah terus dia mah dipakai jajan. Jajan ku si Ucrit. What? Emang mau bisa nulungan punten. Aduh, kumat. Ya bohong emang. Kakak itu siapa sih kakak geus balik bebeca manten tuh. Pabatur. Geus ieu mah dipakai jajan ieu mah ku si Ucrit. Si Ucrit teh bener kah? Ih, ulah rewe atuh kan ge si Ucrit teh jang tarekan we. Jangan menang, banyak. Harus menang. Aing ngomong geus rewe mah mu era ieu aing. Balik. Era.